Buset. Aduh, panas kok. Iya, kesangan nih. Mana ngebon gagal wae pan ieu wae. Lauk ieu saeutik deui siga nunggal poe ieu. Gal peuting ngobak careuh ieu mah ieu. Poho tara ngontrol gal peuting. Mari bulan puasa geus barapoe deui ieu. Tere kamu enggak. Riut lah pokona mah. Boro-boro munggah lebaran kan nu lila keneh. Pusing jeung meuli baju deh. Sanajan duda-duda ge pan aya yang baju bagus Pak. Hayang Mah ieu carana ieu. Lauk sing gara loba sing gara-gara sia. Jeung di lebaran oge. Kumaha mun aing kawin sia mah. Tapi ulah kajuna tiga aing kabukur lagi can boga pana. Sedih amat ya. Kedeng deui munggah sineng malarek balik dengan panas ieu budak sineng biasana geus kantoran cai yo wae. Duh sedih amat ya. Kedeng deui munggah sineng malarek balik deung ka lemburna rek naong umina cenah. Sedih amat jeruk wae. Puasa sorangan deui wae atuh ieu mah. Keur maduga wa teh. Sedih amat hirupna kieu wae. Gening si Uwa di ditu kenaon nya ngalamun wae karunya jadi ngalina. Wa kenaon? Isin lain. Kunaon gugorowokan kitu. Sapertulana bisa ngarek balik ayeuna teh sineng teh. Gadang neng dagoan. Oh neng, gugorowokan wae gandeng, gara-gara kadinya. Naon boy ieu? Resek ieu tak samping. Duh, dok, sedih saya. Cara TV bubar kieu. Tinggal urangin si Wantur doang. Ang aing ge sarua canda hati kamari sedih teu ang. Buset, aing ngomong naon dijawab naon. Hese budag sia. Mantep atuh ang aing sia dahar jeung budag mah. Aing ti kamari candahar sia mah ang sedih teu sia. Dok, sedih aing nyelebeung sia nu jore tah. Nah kitu ang gudeg campur geutah. Allah, ari sia kodok iraha cageurna ulah musingkeun aing. Anu bener sia ang ongkong mah dahar geutah tapi ngisingna ager aya-aya wae sia mah ang. Kumaha sia we lah, pusing aing. Ang kayak aing dianter ngising mah. Henteu ang cina kira tipe rek bubar. Ih sia mah nya padahal subscriber geus 1000. Mangkana ulah nonton doang subscribe ge. Canda nonton. Iya jelema karak nyambung. Pantat tadi aing ngomong gitu bodag.
Aing teh sedih karena Kiara TV perek bubar. Sia. Siapa calang aing ngomongkeun ge Kiara tipek bobar kalang ngajakan aing mabar boga HP gente aing. Nyaho aku mah sia we budak. Kamana sia ang? Aduh kun aing ngubaran ceuli sia. Ngalasukun ang. Lu atuh aing ngalasukun mah. Ngeuna tah sukun. Seperti cinta aing kepada manehna selalu rukun pokona mah. Naon yang gogorowokan gitu. Iya wa neng arek euy heulang ka Cipanas. Rek naon balik neng baturan uwa we di dieu. Nya hayang nama kitu wa tapi kumaha nya si Umi sorangan wae di bumi. Oh gitunya. Yang geus atuh ka adenya di jalanan neng. Nyawa wah si enggal-enggal damang ulah sok pikiran hayang kawin wae. Jodoh mah pasti lagi datang sorangan wa. Ari neng kawin-kawin we. Wah mah teu mikiran kawin neng. Terus mikiran naon wa? Iya neng, gua mikiran masalah Kiara TV. Cenah mah arek bubar. Neng oge kan arek uwi. Terus budak mah oge arek garawe cenah. Wah makanan neng ek uwi ge kira tipi na gentosan. Yang hade kedeng deui ge puasa kos nama neng puasa ditu heulan. Oh, atuh neng nya geus ulah dipikiran masalah Kiara TV mah. Cenah neng ayeuna arek uwi, yang itu satu ayeuna mah neng geura beres-beres heulan we. Nyawa tuh neng arek siap-siap heulan. Nya neng. Ah. Ulah pokoknya neng salam ke kasih Umi. Nyawa. Garing. Alhamdulillah aing angge pagawean oge ya. Mudah-mudahan be aing betah gawean di kota aing. Keur maka beneran ya Kiara TV arek bubar ya. Alhamdulillah lah aing mah bisa gawe meureunnan. Kiara TV geus bubar mah. Oh aing ieu sepatu ka mana nya? Coba deh. Tak jalan aing. Oh, tapi mananya? Oh iya. Iyalah, mayalah aing sepatu teu boga pan aing tara meuli aing lah. Banyak yang bagus. Mau aya weh. Lamun ieu mah kayak aing meuli ke lah balik. Coba emang gajihan aing beli pokoknya. Odi pokoknya. Tipu hirup teh di lembur wae kieu ieu. Sedih kalau diceritain mah. Coba aing nama. Mudah-mudahan we bisa ngelamar aing sini berangkat aing ah. Me, Pak, berangkat lah nya gawe. Alhamdulillah aing lah aing gawe oge lah. Mudah-mudahan we sing betah aing. Balik dari puan deui sorangan. Naon neng? Neng depu heulan nya. Oh, neng ka adenya di jalanna ulah poho salam kasih Umi. Nyawa ulah ge sehat di dieu nya. Oh, neng. Oke, sehat-sehatnya di itu jeung Umi. Ulah poho doakeun gua di dieu. Nyawa ku neng ge pasti didoakeun. Ulun atuh. Nyantun tas banyak neng babe heulan. Ya, neng. Assalamualaikum. Ka ade di jalan nengnya. Ya. Waalaikumsalam. Si Neng balik atuh rehe di mah kieu carana mah ieu. Atuh geusaan meureunna ieu carana kieu mah Kiara TV. Gagal aing lah jadi artis terkenal. Mending balik aing lah dari kejaran masa lalu yang pernah ada. Wis reka mana wis? Kodok apa? Iya, aek kuwi heulang ka Cipanas. Arek maling lauk emas nu bener. Ya Allah, sia budak share salek balik ka Cipanas lain arek maling lauk emas. Aing ge nyaho pasti sia nu ngajarkeun si euy maling lauk emas. Soalna kamari ge sia ngajakan aing maling lauk emas tapi teu jadi dasar kang ghosting. Allah budak masih ya we mangrek naon kitu geus balik. Iya, Kang kedap deui puasa, ari teh kuwi heulang ka Cipanas, arek ong si Umi. Tuh nyaris haju arek balik deui mah. Duh ka atuh palingan tos lebaran kadina deui. Entosan ieu lah Kiara TV nage. Oh siris ngomong nama arek bubar cenah eta Kiara TV. Nya a. Ulah diturutan eus ajaran si Poang mah pamali maling mah. Cek ustad ge.
Saoge nu arek maling akodok arek cek uwi kasih panas. Tapi emang ngeunah sih lauk emas teh, tapi mendingan ulah deh ai maling mah. Dosa. Ya Allah, ya jelema ngeselkeun batur wae. Geus sih sudah didengen jelema kos kieu mah. Ya air cipayunnya. Sok manggaris. Ang, si Uis rek maling lauk emas di mananya? Meni rapih gitu. Maling we maling sia beungeut sia takos paling. Nyahoan wae sia Ang. Bener-bener PA sama dok. Ih sia mah kodok mangala we di sawah meni kuat arek maling. Nyawa sia. Kamana deui Ang? Pergi dari kejaran sia nu teu jelas. Idih, keren atuh hari rek meuli kulkas mah. Emang gak hanya kamu yang mengerti perasaanku, bukan dia. Hei. Wah, nah serangan wae. Jodoh lain. Kamana sih rapi amat? Ngarek gawe, wah, akota. Siapa gawe ke kota-kota amat di lembur we gawe mah. Wah, gawe di lembur nyaosa meureunnan. Gawe di lembur mah capena doang minta mah eueuhan. Jauh ke kota ge percuma sia ke corona kieu mah. Wah, corona we ngaranna penyakit. Mah deui atuh, wa. Da kiara TV nagerek bubar, jadi we aing terpaksa wa gawe ka kota. Cemai nyaah keur masuk rek nang geus loba deui ngan. Atuh kumaha deui atuh wa lah. Tunggu mangkana cek aing ge ulah ka mangkat gawe nyaah sia mah ulah ka bubar subrek geus loba padahal mah ieu. Loba di mana, wa? Subrek nage karake 500. Mayan Gus sia mah mangkana ge atuh nu nonton share-share ge subrek komen like Pes semangat aing nyen videona. Nyaho atuh, nu nongtonna share-share atuh. Dan jangan lupa subscribe. Nyatu subscribe. Berangkat tulanya. Oh, gua air berangkat aing mah kadenya. Ada kenyanya. Ada kenya. Ya. Go, jalan Waalaikumsalam. Narundak lah nu daek syuting ieu. Pokona mah hampura we mun boga salah mah selama syutingnya. Ari bulan puasa ongko ieu munggah. Hampura pokona mah. Oke, thank you, Jen. Buset, rek mana sih gua rapi amat sih. Arek gawe ang. Gaya sih gua arek gawe ka mana sih gua? Akota aing ang Bete aing di lembur wae. Bener sih gua arek gawe ka kota. Sia marek ngarit meureun gu piraku ka kota make sepatu bot. Atuh kajen lah ang siang mah. Nyaho sia teh seni. Sia mah ban di Jakarta masuk banjir jadi aing mah tak make sepatu bot. Atuh gu santenan sia pajarkeun jelema gelo sia. Ngaromong nanti si adak aing teu ngarti. Yang misalkeun aing wae kodok kan tadi aing ngabangus. Anu bener si ang si gagurek ngalalok gabus. Sia kodok misalkeun aing bae aing teh arek gawe lain arek ngalalok gabus. Dok. Siapa ngalok gabus badi empang we menikuat ka Jakarta ngalok gabus dong oge. Ya Allah ari sia kodok makin ngaco wae sia diteureui ku aing. Geus lah, aing arek gawe ya berangkat ya. Susin ka sorean tuh arek hujan deui. Bu karanya. Atuh Bu. Kade sa di jalan. Ulah poho balik bawa buras nu. Kayak doakeun aing sing kabeunghar, kayak ku aing bisa diberek. Jeung meuli rokok mah sabatang 1000-nya. Amin. Doakeun nya. Yuk. Ngalieur aing budak ngaromong naon, Wa. Emang bener sih gagu arek ngalok gabus? Si gagu terek gawe, lain arek ngalalok gabus. Oh, jadi gitu, Ang. Tapi kok main ngajakan orangnya arek nonton gambus? Balaga ta budak nonton gambus sagala. Nyawa si cuma si gawe budak. Kamana deui si Ang? Abagna. Soto babat. Ngeuna atuh soto babat mah hayang, Eng. Dok, dia mah beneran heuh. Siara TV ubah heuh, Dok. Sia tadi mabar we, mabar. Aing boga HP ge henteu. Sia mah, aing ge bubar, lain mabar, mepeg. Siapa yang dikubur ku aing tak ceuli. Bener si Ang, mantep tamun ngabubur ayeuna nyaman aing keur lapar.
Harus sia kodok, please lah ulah musingkeun aing. Ieu teh terakhir episode. Nah, please lah dok, cager sia. Sama terjelas ang tadi ngajakan beli bubur, ngajakan beli Pepsodent. Nu bener nu mana sih? Gantung we dok aing, gantung we lah, capek aing. Bener si angnya digantung si aku aing. Dok, sia ngadenge. Alhamdulillah, cager oge sia dok. Eta mah contoh ang. Ayo atuh arek meuli ager mah dianter ku aing. Geus kumat deui ieu mah. Geus dah, ayeuna mah urang katen wantur, urang omongkeun kumaha Kiara TV arek lanjut apa bubar. Ayo. Lieur aing ang. Tadi sangajakan ka aing meuli ager, meuli bubur, meuli Pepsodent. Ayeuna kalau ngajakan aing maling jukut teh jelas ya. Nu bener nu mana sih? Nyaho sia ah. Geus dah, hayu lila sia hayu. Lila. Ngalah tumila ang. Ese palkor. Ongko lecet pemakaian celina budak. Sini balik, tiga gawe kan, tiga open dari Kiara tiga bubar aja. Singa itu gagal yang jadi artis sih lah. Sia wa, kebeneran sia wae di luar. Iya, ada dari ada kalau sekali aing kerembungnya rekan siain ama kersar diain. Sedih kunaon sia wa? Sedih nih Kiara TV jadi bubar kan ayeuna. Wa, apa naon sia rek baru-baru gitu wa? Teu nyaho aing ge. Aing mah geus bebelaan sebagian konten, malah kieu akhirna. Wa emang lagi gak ada ahlak wa. Nyaho lah parucing aing dah. Ngomong naon sih sia dat? Dari sia kodok aing ngabangun si tadi pati didengekeun. Mepeg baturan sia maang. Sia mah wa maklumkeun we, emang si kodok mah mepeg ceulina sia mah. Sia mah teh jelas dah ngomong naon bab pepeg we. Tengah arti aing. Ari sia ngeselkeun aing wae. Geus gelut hayu, kaselain ceulina ka sia hayu. Gas Geus coba naon boga relut kieu. Geus lah. Ya jelema sangat gelut boa aing memisahkeun sia budak. Oh, aing geus kajen ikhlas aing mah pisahkeun sia mah. Teu kudu repot-repot aing meulikeun aing budak. Nya usah kumaha sia we. Emang kunaon sih wa rek bubar kitu? Teu nyaho aing ge, aing mah bela-belaan sia mah nyen konten. Malah kieu akhirnya. Emang lagi gak ada ahlak wa. Geus gelut hayu jeung aing. Kaselain ceulina ka sia. Wawang geus wa aing naon boga. Jangan ngeselkeun aing wae kodok, pantat tadi aing ngabangus. Anu bener sih ang si gagurek ngalalok gabus. Sia kodok, keselkeun aing bae. Aing teh arek gawe, lain arek ngalalau gabus. Dok. Siapa ngalok gabus pada empang weh menikuat ka Jakarta ngalok gabus dong oge. Ya Allah, ari sia kodok makin ngaco wae, sia diteureuy ku aing. Geus lah, aing arek gawe ya berangkat ya. Terusin ka sorean tuh arek hujan deui. Gu Kayaknya kurangnya gu gakeun aing. Sing ieu. Ka urang mah ulah mang. Atuh Teuing sia leuwihan pan be. nyahola budak kumaha sia we. Emang rek naon terus balik. Iya akan kedap dege puasa rek we heulang ka Cipanas ek naon si Umi itu ka begitu deui. Kumaha deui atuh wa. Da Kiara TV nage arek bubar. Jadi we aing terpaksa wa gawe ka kota. Sia mun bisa mah ulah ka mangkat, Bu. Nyaa sia mah ulah ka bubar. Atuh kumaha deui atuh wa lah. Ai can Agus ngomong. Tadi. Ang aing ge sarua canda hati kamari sedih teu ang. Buset aing ngomong naon dijawab naon. Hese budak sia. Nu bener si ang dahar jeung gudeg. Ngeunah atuh aya dahar jeung gudeg mah. Oh di urang.